Assalamualaikum, punten baraya sadayana sapertos biasa urang masak deui baraya tuh. Ieu sarojoh yang dipangmasakeun kulit sapi baraya. Da ari abdi mah saur abdi ge bingung perkawis masak dasar-dasarna. Arjuna kami request pasti insyaallah didamelan ya baraya. Tuh biasa we sederhana tapi nikmat kita baraya. Tah kumaha di baraya pami di keluarga teh hoyong benten-benten pastinya barayanya eta masih keluhan ibu-ibu baraya, tapi da kumaha deui barayanya daripada jajan di luar anu memang agak boros baraya, mending urang masak we kunyalira baraya tuh. Kan tarantos beres baraya, alhamdulillah urang taruang yuk. Sakitu we panginten ti pribados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.